Lain aing gak ada gidig sorangan geura. Aing babaturan kamarah. Nah itu tugas sorangan. Lain itu anggota teh aya sababaraha hiji tapi ngan aing nu ngontrol teh. Aya RT teu aktif tingkat kota sugan kuli. Hah, aing kalah cara rape we ieu. Lamun nongkrong di warung teu mungkin teuing. Nah, pada belag duit di mana? Udah belu-belu ge motor teh kudu si beungeut mah tuh. Ulah-bulah di teuing we meni abong deui deh. Tinggalina mah rada ganteng tuh. Nah, aing geus leklok aing. Haring di dieu deh kah? Per? Heuh, aya naon? Hah, dewek neneangannya. Tugas sorangan nyeling. Iya urang belum ngomah iya beungeut motor. Lain atuh cing atuh motor butut make di kukumah deh kah. Kilo sekalian motor kieu mah. Oh, atuh kieu-kieu ge. Lumayan daripada enak kurang di kilo rek kumaha. Ari RT ka mana? Nenengan RT dewek teh. RT. Heuh? Teuing urang. Lain ngadenge ka kota cenah. Wah, betulnya. Betulnya ka kota tuh bebeja ka Limnas eta ka didinya. Heuh, urang kukurilingan gratis isuk mentuk sorangan we. Aya siling ka laki kieuan. Oh, pan urang keur ngalapan motor tos. Lah. Tos eta tos ngalajukut tingali urang tuh ngalaparab. Mun bawa we sugan ka atuh setim atuh da motor teh. Oh, berarti Ari nyah-nyah teuing mah. teu saimang atuh jeung etana jeung bodina mode ke kudu bawa ka terus timnya. Lamun urang mah kajian teuing leumpang we jeung mamawa motor kieu mah era deh kah. Oh, ieu teh aset atuh. Oh, heuh teh ana mah da urang ge leumpang tisuk mentuk lelempangan ninguni ripu. Tah eta capeknya. Di bare pentari sentepan. Pentaris naon? Oh, motor naon sepeda juga naon we. Ah, pakai eta sepeda mah. Ah iya. Sepeda budak. Kan bahaya tuh. Ayo mereka mana itu yang gaya kieu? Ti isuk mentuk can balik deh ka tugas. Tos di mana? Hah? Tos di mana? Ngurulingan lembur ti wetan ka dieu ka kulon. Keamanan. Oh, ngasiling anggota gening. Oko tina iya aktif kene tapi tara aya ngontrol, tara aya ngontek. Lain pan urang mah teu ari tuh domba eueuh nu nguruskeun ieu teh. Sapopoe urang kudu ngalahan juku coba parab. Lah kieu we ka hayang panggil jeung RT lah. Hayang panggil jeung RT teh hayang puguh deh ka. Kumaha tuh? Teu kuat hayang ngundurkeun diri lah. Nah, hoream aing. Oh, pan meureun geus digaji kamari geuleun. Hareuh ade gajihna mah ngapadana. Ade anu teu aktif ngontrolnya sarua digaji ade dewek nu aktif. Anger sakitu gaji teh. Dan bae ngabela negara mah ulah sok ieu non teh. Ari ngabela negara mah ridho urang ge. Ngan eta tah anggota nu teu aktif tapi digaji mereka ku RT teh teu harti pan tah hayang panggih jeung RT teh. Tuh ngopi we heula tuh. Hah? Ngopi heula urang bari nyuci kopi. Tah, Halo, nih. heuh. Ngopi heula lah naon atuh daripada ngomong wae. Capek aing. Neangan ka warung sugan nalongkrong. Pikiran teh baru duit di mana cek urang teh. Udah teu garawe atuh. Mun gawe onaman meureun. Oh, di warung. Tuhnya, gayanya. Yah, anger kiloeun cek deh kah. Atuh tingali. Tapi gak ada kieu atuh semua nu bogaeun batur mah. Rek kumaha teh atuh sok. Naon? Rek kumaha teh? Hayang panggil jeung RT urang mah. Udah eta nang eueuh beuh teu panggih, urang geus beberapa teu panggih wae. Hayang rekeun bae rek ngundurkeun diri lah jadi anggota teh. Hoream sorangan wae mah ngontrol ka nu burung aing. Oh, kan rumah enak keur boga heula ieu domba, anak domba jadi bingung ditinggalkeun ieu. Rek kumaha teh? Tapi lamun kieu mah keun bae urang mah anggota sekian teh mun teh mah gajina teh ka urangkeun bungkulkeun bae lah.
jadi aparat sorangan juga mereka salemur. Oke, kurang dibejakeun atuh ka RT hari panggih. Atuh da ieu mah hari aktif, aktif digaji hari ngarontrol tara geura. Urang mah mah ngundurkeun diri teh we, bejakeun ka RT lah soream aing. Nah, rek naon atuh? Hah? Rek ka mana emang? Lah kajenting ieu we nu ti heula deh ka sawah ka kebon. Kajenting rek nang cai deui ka sabah heula nu nitah. Tapang bigeun lah. Tubikeun we ka RT Lah hoream aing ningali beungeut na ge. Aing capek sorangan geura. Bener ya teh. Ayo gue tapang bigeun nya. Kamari gaji sabaraha? Hah? Kamari gaji sabaraha? Kamari 750. lu kamari? Hah. Nah, atuh ayeuna mah keluar. Lah hoream capek aing kajenting ka sawah ka kebon deui we. Bieun atuh nu eta gaji nu kamari. Udah eueuh. Tuh make ieu make dianterkeun ka urang lain ka ditu tong ka urang. Dia keur eta ke urang katempuhan geura. Ada duitnya ke kari 100.000. Dia kan. Iya aya 2.000. Sok 700 sabaraha? 750. Tah karek mayar 102.000 sabaraha deui? 588. Wayahna ka urang tah nungkeun nuntutkeun bae urang mah. Kalau orang menang soream jadi hajib teh kan bae urang mah kajian mayar ke ente per. Cuk. Ieu urang dibikeun ka RT we eta mah. Urang jadi boga hutang ya. Nah, ka urang mayar. Da urang bakat make ieu meureun teh. Awe tah sakeuleung topina lah. Soream kajian boga hutang aing. Hanya ka aing keluar jadi anggota teh. Kalah jadi boga hutang. Bagede kurang teh. Kumaha mayarna meureun?